Bismillahirrahmanirrahim. Lamun urang geus cinta kabeh kana dunia, gelimang dunia, naon ku hanteu dibeli, naon ku hanteu dilaksanakan, naon ku hanteu terus bae. Sakumaha hayang nafsu, kanter ku harta, gunung dipindahkeun, laut diuruk, awewe mana dibeli ku aing, hotel mana hesan ku aing, mobil mana beli ku aing, perusahaan mana tukang bakso mah hayang bakso jeung tukang basona jeung karanjangna beli kabeh. Insyaallah teh nu sugih mah kan goblok. Bakso jeung siana kabeh. Bae cek tukang bakso teh kira-kira jeung hulu sia dibeli ku aing kabeh. Nu sugih teh tarolol lamun geus tuh imanna. Nah, sedengkeun harta mayulhilu hubballah, ngalengitkeun kana cinta ka Allah. Di mana-mana jelema loba harta, naik poho ka Allah. Boro-boro geus jadi pejabat luhur, jadi jenderal, jadi menteri, jadi presiden, kerja di jabatanana nu sugihna bae ge kakarak ganti tina LGE kana Fortuner bae ge tumpang kakina dua hese kan dua ada hese tumpang kaki dua lempang kelek sakumaha bisulan tak kakarak naik ke Fortuner doang. Budak lamun nyana geus meuli Lexus, kalangkangna ge geus teu meunang kalengkahan. Kalangkangna di lengkahan tampiling saku aing. Amun kalangkang aing di lengkahan goblok sia. Sugih yuzhilu hubballah. Galeungitkeun kana cinta ka Allah. Keur susah mah Jumat teh jam 11 jam 10 geus datang barang sugih pas adzan bae. Deres tambah sholat kan kabelah dieuna tambah deui harta teh Jumat mun ditanyakeun haji Jumat di mana tanya-tanya teh siapa urusan goblok meureunana geus teu bisa ditanya ku urang teh ibadah ka Allah make jeung nanya-nanya urusan aing tah mah tuh maji ku dibawa ke pamajikan sama tolong ini 10 11 atuh kumaha aing bae ye atuh aing lain loba teuing atuh 4 ulah sedang ka 7 aing kana neraka aing nu meuli aing nu kana neraka kumaha aing bae saekeun sumut sia ku aing sia nu sugih mah sacablakna ngomong sugih yuzhilu hubballah pohoan poho sedengkeun kebahagiaan teh aya 3 hiji saadatur ruh 2 saadatul badan 3 saadatul kharij. Hiji kebahagiaan ruh, nomor kedua kebahagiaan badan, nomor ketilu kebahagiaan luar roh jeung badan. Kebahagiaan roh di mana-mana diajak iman. Hei, iman atuh gerakan bogana. Saha? Allah allazi khalaqas samawati wal ardi wa ja'ala zulmati wan nur. Roh bagianana nya luluh roh teh taku iman bahagia kebahagiaan badan di akhirat ya kebahagiaan di akhirat nah ieu teh badan kumaha salat atuh aya geus iman mah mulai tah coba babacaanna kumaha praktekna kumaha kan awak babacaanna kumaha Allahu akbar terus Allahu akbar kabir wal belajar tanyana teh maca Fatihah surat terus takbir terus ruku sujud awak kan itu dibawa kebahagiaan akhirat roh iman ke Allah awak diajak sholat puasa bahagia nu katilu kharij teh luareun awak jeung luareun ruh naon mal harta nah itu bisa diajak bahagia untuk kebahagiaan akhirat. Nah, lamun roh bae nurut iman kanu bogana, daek salat, daek iman. Lamun awak bae nurut kanu bogana, daek salat. Tinggal luareun roh jeung awak ieu harta, deuk dikumahakeun ieu harta. Sebab luareun awak urang tah mah. Luareun awak urang roh mah, luareun roh urang harta mah. Nah, ieu ge berfungsi jang saadah jang kebahagiaan, kedaraan.
dunia jeung akhirat. Dunia geus jelas, harta mah nu mantak urang resep, akhiratna supaya bahagia diwajibkeun salat nurut iman nurut kuari eueuh di jalan sebab harta mah mawana kana kaladzatan kanikmatan dunia. Otomatis Allah nyieun aturan. Nah, ieu aturanana diwajibkeun zakat supaya ketika manehanana per tahun harta dihitung aya hak baturan plek lamun nurut make aturan zakat salamet ku jelema ieu. Lamun teu nurut silakan. Roh iman ka Allah salamet. Awak daek dipakai ibadah ka Allah salamet. Harta dikeluarkeun zakat salamet. Teu iman kafir ngaranna silakan eueuh saadah. Awak teu daekeun dibawa ibadah silakan. Harta teu dizakatan awas ngancem jadi syuja'ul aqrab. Nah, ieu mulai ku dedeuna jeung nyaahna Gusti Allah ka manusia anu dibere watak resep kana harta supaya salamat. Allah ngainstruksikeun zakat sebab tadi budapek suuzon ka Kangjeng Nabi buat teuing jeung buat teuing Muhammad teh monopoli. Nah, maka Allah ngajelaskeun Kangjeng Nabi kepentingan pribadi, kepentingan keluarga dijelaskan make ayat ieu abeh kadengeun khususna ku munafik, umumna ku kafir-kafir, umumna sekali ku urang balerea. Kadeng ieu ayat. Ya Allah ya Rabbi. Nah, jang nyalametkeun diri urang. Hiji. Nomor kaduana ketika urang boga harta leuwih tina kebutuhan urang. Urang teh butuh imah boga, urang butuh kendaraan boga, urang teh butuh dahar jeung nginum aya, urang butuh pake ambalaya leuwih keneh di seputar urang aya fakir miskin nu teu boga imah. Nelekeun ka imah urang bagus amat ngeunaheun amat aing mah teu boga imah taku perasaan jelema fakir miskin nu teu boga imah. Deuleu jelema sugih boga imah eta teh bakal aya dampak jaga di akhirat. Nelekeun ka imah nu teu boga imah. Sebab naon? Ieu kan kharij. Kan harta teh lain nu urang, nu Allah. Dititipkeun ka urang. Nah, ketika aya fakir miskin teu dahar, bejana nu sugih madeg dahar naon bae ge imkaneun. Masuk restoran keluar restoran nu muana bae ge bisa. Di mana ge ambalaya. Fakir miskin dahar hayang jeung tempe bae ge hese. Nyana ngadenge beus eta mah ka restoran malulu dahar sadaekna beuh jang ngaji ge encan ngaji geus pesen sate tolol gitu. Aya bejana ka aing eta. Tuh masalah sih. Aturan mah mere lah ka aingnya. Wah, siapa kiai hayang mah henteu. Loh sate jang sia kabeh. Jeung tukang satena borong sia kabeh. Nah, ieu. Ieu. Nah, jadi kan ngadenge tah, situ mah dahar aing mah jeung tempe ge hese, bakal aya dampak jaga di akhirat. Sebab mal teh kharij, bangsa luar, kharijiyah. Bakal aya dampak. Nah, ku ayana aya dampak-dampak kos kitu maka Allah ngawajibkeun zakat. Jang naon ieu? Jang supaya fakir miskin teh tah kabagian ulah sok nempo imahna bae tah pan sia kabagian aya jatah sia. Ulah sok ngomong aing dahar di mana bae tah zakat tah kabagian sia nu mantak. Nu mantak nya zakat teh teu meunang dioper-oper ka nagara batur satungtung di negara urang aya fakir miskin. Di urang mah heulanan. Sebab naon nu neulekeun imah urang tatangga. Anu ngadenge urang salin ganti baju tatangga. Anu nyahoeun urang teh dahar ieu dahar itu tatangga. Kunaon atuh zakat dioper ka batur eta tatangga telan? Wajibkeun zakat. Let Masya Allah. Supaya naon kabeleteran horenganan kabeh. Paga hakikat nama cek Gusti Allah hei nu sugih
sing sadar maneh teh bisa usaha teh ku aing sing sadar sia bisa lancar usaha sugih teh ku aing eta teh aing deuk ditipkeun harta ka sia maksudna engke ku aing deuk dibebankeun ka sia tuh urusan fakir tuh urusan miskin tuh urusan syiar-syiar agama Allah tah aing ngalancarkeun usaha ka sia teh aing deuk ngabebankeun ka sia tanggung jawab di pundak sia tah di luar zakat ge tah tanggung jawab sia lain sia teh harta teh sarua aja gitu lamun sia nuturkeun kana aturan-aturan amanah aing salamet sia jaga di akhirat lamun henteu ata-atu sia ku aing bakal ditanya titipan aing di ka manakeun nu susah nu susah ulah cerik maneh cek Gusti Allah dengan kasusahan anjeun sebab mana dibere susah tenang aing sia teh kudu bersabar bae abe aing teu terlalu ngabebankeun jaga di akhirat siapa teu boga nanaon aing teh geus nyaho siapa teu boga nanaon berarti sia geus beban urusan harta tinggal asup ka sorga doang tuh kan matak al iman sinfan sin pun sabrun wasin pun syukrun iman aya dua patah dua palkah sapalkah sabar sapalkah syukur sabar jang nu teu boga syukur jang nu boga ketika ngahiji nu boga jeung nu teu boga make aturan agama bakal kabaleteran kabeh si itu sugih teu ngarasa sugih bersyukur dibikeun ka pakir si pakir henteu cerik sabar kajeun teuing aya harta urang dinu sugih tuh nu mantep kan sugih teh anu barahan mah nu barahan bakal tambah barokah jelema sugih haju beberean tah kan cek tadi ge jubilatil qulub hubal mal ketika loba mere nu sugih tuh situ mah barahan didaroakeun kan ku kabehan ketika nu sugih pelit nu sugih koret merepet dur pet nu susah teh tuh nu sugih boloon nu sugih ku galedeg nu sugih tolol tuh dah sangarana pepen takut gitu bagi sempit iyalah cerita hikmah namun orang nyaritakan hikmah diwajibkeunana zakat masyaallah berbagai ulama ngomentar jeung hadis-hadis Kangjeng Nabi na araya kabeh ya Allah ya Rabbi nah iyalah ayat ala kadar lu tadi jang saadatul ruh saadatul badan saadatul mal bikin kasrahkeun kabeh ka Gusti Allah ulah ngarasa ieu harta nu urang nu Allah iyalah ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin tayalian ari zakat eta kudu digolangkeun sesuai jeung aturan Gusti Allah teu meunang kasalian nu ku Gusti Allah dijelaskeun Allah ngajelaskeun kana 8 pantah hiji lil fuqara ka jelema nu fakir teh allazina la yajiduna ma yaqau mauqian min kifayatihim jelema nu teu manggihan ma perekonomian yaqau anu tuniba mauqian min kifayatihim tina kacukupanana sama sekali teu boga perusahaan bari manehanana sulit jang dahar fakir ngaran jelema butuh dahar usaha henteu dagang henteu tani henteu ngojek henteu bari di imahna teu boga nanaon fakir bikeun zakat ka dieu dua wal masakin ka para miskin ay miskin teh alladzina la yajiduna ma yakimnya tajelma
anu teu manggihan mayapihim kana kacukupan anak ai dagang madagangan teu manggihan kacukupan miskin ngaranna. Jadi fakir mah leuwih berat tibatan miskin. Sebab ai fakir mah teu boga sama sakali mah ya qaum maukian min kifayatim teu boga perusahaan jana butuh. Ari miskin mah boga perusahaan mah ngan teu nyukupan. Dicontohan ku abah teh mah baheula miskin mah boga perusahaan nya ge usaha. Butuhna 10 tapi bebeunangan-angan 8 tekor. Miskin. Butuhna 10.000 tapi menang nangan 8.000 bae. Abah teh nyurah. Urang teh dagang butuh 10.000 sapoe menangna 8.000 deui 8.000 deui miskin. Ai fakir mah butuh 10.000 tapi eueuh deuleun sama sakali. Dagang henteu, usaha henteu, tani henteu, kuliah henteu. Ai dahar mah pan kudu fakir. Atau minimal nyana boga butuh 10 tapi boga na 5 jauh kene kan kakak udah fakir. Miskin mah butuh 10 boga na 8 tah jadi teu cukup eta ngaranna miskin tah zakat kadinyakeun. Ya Allah ya Rabb. Nah ini 8 kakarak 2 innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang mantakul haju eureun loba nu neureun jam bae eta teh negor ka aing sebenarnya mah itu. Nah urang guari di poe Minggu akhir Jumadil akhir tinggal sababaraha langkah deui urang memasuki bulan Rajab. Kangjeng Nabi az-zamanu istadara, zaman muter sakumaha Allah ngadamel khalaqas samawati wal ardh timimiti didamel muter bae. As-sanatu 12 syahran, setahun 12 bulan. Minha arba'atul hurum, tina 12 aya 4 anu mulia. Nu 3 mutawaliyah, hapit haji muharram eta mah ngarendeng. Tapi nu hiji mencil Rajab mudhor 4 bulan. Rajab misah hiji, nu 3 ngarendeng hapit haji muharram. Numantak i Rajab bisa mudhor lantaran Rajab mah i jitu bulan training menghadapi bulan Syaban. Bulan Syaban bulan Kangjeng Nabi. Ramadan bulan umat kaula cek Kangjeng Nabi. Rajab persiapan jang menghadapi bulan Syaban jeung bulan Ramadan. Maksudna supaya orang mantap ibadah di bulan Ramadan. Ya puasana, ya tarawehna, maka Kangjeng Nabi ngejelaskeun aya bulan Rajab heula. Maksudnya training supaya urang asup ke bulan Ramadan geus terbiasa. Naon? Puasa. Di bulan Rajab disunahkeun puasa. Ulah loba-loba puasa Rajab mah sunah ieu cukup 27 poe. Aduh cenah kiai 27 poe mah sana kurang kula mah deuk sabulan bae ulah. Sabulan ulah sebab besi tasyabuh jeung bulan Ramadan. Ieu mah sunah, Ramadan mah fardu atau wajib. Ulah. Pugu kula mah cenah 27 teh asa teu karasa jempingkeun. Leuwihkeun ti sabulan ulah akur jeung Ramadan. Geus sabulan leuwih hege. Tah kula mah cenah resep puasa teh. Jadi kula mah di Rajab terus eureun-eureun lebaran we. Mana banget nah keur ngomong we aing mah banget sia baja lain banget kos kitu. Nah 27 lewat hek di sabulan mangga ulah di sabulan ke besi tasyabuh
Acenah kiai kula mah kurang bae 27 asal ganjil 27 dikurangan 25 loba teuing cenah 25 23 asal 23 ge moal kuat 2 hiji asalna cenah kiai teu kaburu sebab kula di pabrik 19 ge asalna kula mah ngojek kapan 17 asalna 17 ge 15 asalna 15 ge 3 asalna cenah 3 ge kieu ulah puasa sia mah babadog bae geus babadog bahasa lemesnya eta bahasa Bandung eta babadog tah ai teu kuat-kuat amat pas sapoe ai awak seterak gagah olahragana pohara jasa ai puasa kan sapoe teu izin ka awak. Aya budak letik keneh kakarak ge SD kelas 2 kelas 3 puasanya na puasa Rajab bisa saminggu tah urang nempo tah aya budak letik kuatin saminggu atawa 27 poe aju urang anu gagah jijah heueuh nya budak bae budak kuat kok aing teu kuat tolol amat teh budak ngelehkeun aing goblok sia aju budak dicarekan tolol teh dah lain kasorangan ka budak awas ya ulah deui siap puasa kos gitu emang kunaon aing isiin tah budak bae ge kuatin puasa mantek aya jelema nu ngurucut cai matana ningali budak Jumat jelema teh Jumat neuleuh budak make baju putih-putih budak keneh SD kelas 4 make ieu ka dieu sajadah bari lalagaan dulu lompatan deuk ka masjid guru cuci mata ya Allah tasi budak mah pancan dititah can teu taklif tapi bungaheun amat lulumpatan deuk ka masjid aing aya anu kanasehatan ku budak ngurucut cenah masjid neuleuh budak ka masjid mawa sajadah ya Allah anak saha eta budak geus aing lah minggu hareup aing jadi imam aing sakalian agak terawak urang yang agak aing bisa sakali daek jadi imam goblok beureuh tak eta aya kana kesehatan ku budak juga puasa teh ya Allah budak nya berarti kekuatan teh lain di awak berarti ku keyakinan budak bae ge yakin aja budak sakitu galempre bae puasana sudah Rajab doang kita kira jam 2 nya nangis galekeh bae ceng buka bae ya tah beli kerupuk tah moalah datang ka magrib bae budak naon sih ganjaran can aya jang bapana budak mah tapi kuat teh kunaon ai kolot ya Allah aya du kieu tapi ye nyana abeh kaluar mah pajar puasa bae ngarokok dahar di kamar kaluar bae puasa sakjana teh goblok da jelema aya tanu kitu aya 5 bulan Rajab teh tanggal hijina bae cenah Kiai Iraha lamun kotret kula ngitung tanggal hijina jatuh hari Jumat itu mah adalah Kamis cuman teu meunang darjah begitu malam Jumat 10 darjah aya nu ngitung 9 darjah luhur geus walesa Kamis eueuh darjah sawani 32 jadi teu meunang darjah geus teu bisa tuh Kamis Jumat 10 darjah dek dikasabtukeun gede teh cek hisab qotnya Sulam Munairen karangan Syekh Mansur jembatan 5 anu diakui dunia eta teh kesalahan-kesalahanana hanya jelema-jelema nu nyalahkeun teu mendasar di mana salahna ngarang teh coba nyana ulah mah kitu bae sudah hese-hese ayo kesalahanna di mana adukeun coba adukeun heula nyukup happy meris atuh bagus tapi rumusna langsung menang di Prancis di Amerika urang teu bisa nyen rumus kumaha mun kunyana digilakeun saya mantak alhamdulillah di negara urang karena ricuh kembali deui ka hisab qot alhamdulillah sebab ricuh ulama tetep di Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Banten tetep nyekelan ieu ricuh kabeh otomatis horenganan unsurna politik di jerona
Itu tuh bisa dipakai politik ibadah. Kuari ibadah pakai politik bae atuh. Pan teu bae zikir kikiran. Nu ieu kieu. Eta ngaranna zikir politik eta nu kos kitu ngaranna. Nah naonan pun sia. Biasanya di kamar kikituan teu masa di kamar. Atuh zikir teh biasa, zikir tadarru takhasyu ka Gusti Allah. Dan lain-lain sebagainya. Istighatsah, asli istighatsah teh minta tulung ka Gusti Allah dengan minta dihampura dosa. Aslina istighatsah dina thariqah. Istighatsah teh pagawean ahli thariqah. Minta hampura ti luhur sausap rabot ti handap sahibas dampal Gusti besi aya kasalahan mata zahirna ieu ceuli kabeh qalbu abdi istighatsahkeun ka Gusti Allah. Aya khusus di thariqah baik sorangan maupun jeung murid-murid thariqah. Khusus teh disebut kholwat. Nah, minta hampura engke minta ka Gusti Allah naon nu dibutuhkeun eta istighatsah thariqah ngaranna. Nu dibutuhkeun hampura. Ieu mah muatanana istighatsah ge dibayar. Tanyakeun ka si Pudoli teh. Blon. Aduh kemana diijabahna hawa nafsu bisi hayang nyaho seperti eta di thariqah istighatsah teh ahli thariqah minta hampura duba deus ka Gusti Allah nyuhunkeun pitulung Gusti mantak agisni sari ambi izzatillah agisni eta bahasa ahli thariqah agisuna bi ghausati wa amiduna fi qada'i hajatina agisuna istighatsah minta hampura ulah aya muatan minta hampura mah ka Gusti Allah lempengkeun bisi aya dosa karak ieu mah dibayar istighatsah ieu cenah ieu mah disenayan istighatsahna ge istighatsah akbar haul akbar nah ge masalah ieu mah keur carita maksudna keur carita ibadah asli. Nah, puasa Rajab, iya, poe Jumat. Acenna kula mah deuk Sabtu bae, mangga. Acenna deuk Kemis bae, masalah. Kula mah sakadar ngumumkeun coret-coret kula jatuhna poe Jumat. Lah cenah pabeulit aya nu Sabtu, aya nu Kemis, aya moal puasa. Los. Atuh bang siapa kos karar itu bae tah. Ieu mah kula mah sakadar nyaritakeun. Los teh pamana ge pilih besi boga hitungan deh mangga. Geus hitungan percaya ka eueuh masalah ngan ieu mah caritana di dieu mah ngitung jatuhna Jumat 10 derajat malam Kemisna hanya 32 sawan leutik. Nah, seperti etalah. Mudah-mudahan urang kabehan dipanjangkeun umur. Dibere sehat, dibere daek puasa sunnah Rajab ka Gusti Allah intina hayang menang ridho Allah Subhanahu wa taala abeh maot husnul khotimah ulah aya naon-naon geus urang urusan pilpres urusan batur urang memilih sakah hayang urang sakaresep urang teliti heula mana nu bakal ngabangun mana nu bakal jujur jeung adil silakan ulah aya tekanan demokrasi kumaha ngeunahna urang bae tapi ingat urang milih sebagai tanda kudu dipertanggungjawabkeun jaga di Rabbul Jalil ditanya ku Gusti pod sia milih Jokowi kunaon ieu cenah dibere duit pod zaman dia seren besi kita Haji Pedi kunaon ieu ka Prabowo pelampiasan seren mun mere duit cenah aing seren we nafsu keneh bae lain diteliti heula ye nu antak nu milihna teh kudu kitu zurra'i ngebogaan pemikiran wa zul aqli dan lain-lain sebagainya tadi Islam
Nah kajen teuing batur masa bodoh salametkeun diri urang anu karunya ka diri urang teh urang engke di akhirat lamun batur salamet ka sorga kunaon urang ka neraka ieu anu urang sedih ke bakal entek lempengkeun milih kudu nu mana terserah teliti heula teliti sebelum membeli wallahu a'lam